Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang, yasana Asep Gun Majalaya. Atuh dulur Barani sadayana sataacan Kang Yus ngalajengkeun carios dongengna bawi raos tunda siapunten ya tina sanes-santen kehilapan kakiranganana imati pangarang imati Kang Yusnya mudah-mudahan katampi wae kalayan kabingahan atuh supados nyangkolong kana waktos sementawis ngintunana dikumkeun heula mangga geura tatan-tatan siapkeun lalawuhna siapkeun koplaina ududna hahaha kabarayun sadayana der sebrut atuh pereupna ieu Kimad HP teh malik nyabrut ngadius atuh ngakan gadona si Bohim anu keur milepas jebrot aduh bangsat aduh si Bohim bari jeung ngarasakeun kanyeri ge masih keneh aya hojana harita pereup kencana ngaheat dek ngahakan kana iga burungna Kimad HP. Tapi kalawan tapis nager Kimad HP tiba ngagiser saeutik ngejat ukur ngagilek nyerong ngatuhu sarta terus ngajol ka tukangeun si Bohim sarta tantapori heat langsung pereupna teh dihembatkeun nepikeun ngahiuk atuh ngan si Bohim oge ngagentak manehna mundur bari nu nyelekeun sikuna ka tukang itu merapna kaki Kimad HP kadang ngarengkog oge harita teh kagok meureun keur ngarengkog gitu siku si Bohim anu kencan ngaius ngadius rek ngahancat carehamna Kimad HP nu aya di gigireunana kalawan teu asa-asangan kerawak ditewak ku Kimad HP laju dicentokeun disampakeun tuur anu harita ngageduk manten nunyel kana hulu angeuna si Bohim. Aduh nyeri aduh. Si Bohim ngahanyu. Tapi manehna masih kene bisa ngagerakeun leungeun kencana. Anu maksudna masih Bohim teh deuk ngahanca kekemplong Kimad HP. Tapi Kimad HP nyampeuk nu maksudna harita rek nyusul tepus ku teungeulan anu mangrupakeun teungeulan sakemaran deuk ditingangkeun kana dadana. Horok aya. Palabah dieu si Bohim sanajan geus balik ka kabeunangan oge.
Manehna memang geus ngarasakeun kumaha hiukna angin anu rek nyerang kana dadana anu kaayaanna manehna keur ngigir. Kalawan rapisna keur manehna ngagorentelkeun badana laju malik nying hareup ka musuhna alias ka Ki Madhapi. Kurang ajar atuh. Aduh, bangsat ieu mah kudu dicacag atuh. Dulur barani kituna teh si Bohim bari set wae mesat bedogeuna. Alah abong cacing cau, cana naon ge geus ngalugas bedog euy. Si Bohim ngadenge seurina Ki Madhapi nepikeun ka nya nafsuna teh ka hudang atuh. Bangsat atuh. Hayo sia ku aing bakal dicacag nepikeun ka rangsa kata awak teh setan. Aduh, hiat, sprut. Harita si Bohim geus teu ngabendung di amarna jeung geus teu dirasa we nyerina sababaraha kabeunangan ku Ki Madhapi teh. Harita miheulaan narajang ka Ki Madhapi. Leungeun katuhuna anu geus ngalugas bedog tina sarangkana teh langsung dibabadkeun kana cangkengna Ki Madhapi. Hiuk belesat cleng. Awak Ki Madhapi sakilas geus leungit tina panenjona si Bohim. Cebrok, cekuk, cuk, cuk. Aduh, setan sia ngabongohan. Atuh deui, atuh. Si Bohim awak nepikeun ka tidong jolong dulur ka hareup. Sabab suku jeung pundukna nyaho-nyaho geus beunang katimpug ku teungeulanna Ki Madhapi nu harita geus aya di satukangeunana ngagunakeun jurus pangalmui. Si Bohim kewat malikeun awakna ka tukang dibarengan ku ngababadkeun deui bedogna ngarah kana beuheungna lawan. Tapi Ki Madhapi memang lain lawan anu bisa kabeunangan ku ngan sakitu bae. Rikat manehna oge nyabut bedogna anu saterusna dipake ngabendung bedog lawan. Trang jerig bangkieung. Awak si Bohim nepikeun ka ngajarig atuh sababaraha lengkah ka tukang. Acan oge ajeg dina kuda-kudana bedog Ki Madhapi geus nyusul tepus ngahiuk rek ngahancak kana beuteungna. Tina kaayaan kitu dulur, si Bohim teu boga deui pilihan, kentak manehna ngalabuhkeun awakna pikeun nyalametkeun beuteungna tina ancaman bedog lawan. Kedebut gorentel. Awak si Bohim ngedebut nyinggang tanuh nu saterusna ngagolentel kawas tadi ngajauhan ti tempatna Ki Madhapi. Tapi bedog Ki Madhapi terus nyemprung nuturkeun awak si Bohim anu keur gogorentelan di handap. Modal sia. Kituna teh Ki Madhapi langsung metakeun bedogna ngarah kana sirah si Bohim anu harita keur dina kaayaan nangkara. Sabab teu dibere pisan kasempetan pikeun bisa ajeg deui atuh nangtung ku Ki Madhapi. Si Bohim ukur bisa meureumkeun panonna. Nalika congo bedog Ki Madhapi geus ampir geunang kana tarangna. Tapi dina kaayaan kitu trang belesat kleng. Ki Jampang nyaho-nyaho geus ngabedegang ngahalangan laju bedog Ki Madhapi anu ukur sabaraha senti di rek ngabencarkeun sirah si Bohim. Wah licik sia mah. Goblok teh meuni teu mere pisan kasempetan kalawan euy tarung teh. Aing yeuh bilawanan sia mah. Ieu aing jeung batur aing nu masa geus kasoran ku sia. Tapi aing teu ngarumasakeun taluk deuleu. Ki Jampang nyarita kitu teh estu pinuh ku wawanen. Ngarasa sabere sumawona sieun ku Ki Madhapi sanajan waktu teu lah manehna oge kungsi dirubuhkeun ku Madhapi. Kurang ajar gede hulu sia. Manusia kurang ajar, ayo maju. Maju cekuring ke kabehanana, tuman teuing lah. Mantong ngagogoakan hungkul bangga bacus teh. Asik. Maju euy. Orang podaran kabehanana ieu cacing jauh teh yeuh. Anak buahna si Jaweng teh euy. Ceuk Ki Madhapi. Ngareret kaki Mirhasi kanu harita masih kene ngajanteng. Can ngalakukeun naon. Sedengkeun balad-baladna si Bohim anu tiluan di harita geus ngarangseg
rek ngarempung ka Ki Madhapi. Ki Mirhasik oge teu kudu ngadagoan di parentah nu kadua kali. Celeng. Sakieu padana geus ngajega di hareupeun anu tiluan nyaeta si Darman, si Kemet jeung Mas Karso. Anu harita tiluanna geus pada ngabar pakarangna sabab ceuk pikirna awan nu kedising hareupanana teh lain lawan bantrak-bantrak. Pok Mas Karso nyarita ka Ki Mirhasik. Aduh, urangna teh ayeuna pendak deui nya ujung maneh. Duh, kurang ngajar maneh, tong ngarasa jago, tong ngarasa menang, kuring oge urang oge acan bisa ngarasakeun eleh. Tapi ayeuna ilmu na Batara Karang urang nage geus leuwih hebat lah. Sok ayeuna maju deui. Kadekon tah bedog maneh teh kana ngawak ngurang menerak mah. Hohohoho. Cek Mas Karso. Kituna teh bari maju leuwih deukeut ka Ki Mirhasik. Sedengkeun ari si Darman jeung si Kemet mah anu sabentarna maneh duaan mah hatena ngarasa sieun kudu ngalawanan Ki Mirhasik teh atawa ngalawanan Ki Madhapi oge. Sabab geus nyaho sakumaha kahebatan ilmu pangaweruhna. Pok atuh si Darman teh nyarita ka Mas Karso. Mas, kumas we lah lawananana euy. Teu kudu dirempuh ku tiluan, piraku teu mampu kusorangan nya. Ngalawanan aki-aki jiga kitu mah. Cenah, bisa we nyaritana teh. Oh, kebae lah. Tenang. Akangna mah caricing be, entok dah pipilon, bios ku ngurang bae. Kurang podaran ya kalian, aki-aki sapertos gitu mah. Cek Mas Karso. Suaban oge nyaritana teh. Bangsat, beureuk kecubung seueun sia mah ngomong teu pararuguhar tina. Yeuh, hagan bedog aing hiat. Ki Mirhasik langsung ngababadkeun bedogna. Kenapa lobah cangkeng Mas Karso? Tapi Mas Karso teu ngejat tina tempatna. Boga angkeuhan mibanda Aji Batara Karang. Awakna moal mengpan ku pakarang naon oge. Belesat hiuk tuk tuk. Bedog Ki Mirhasik keuna pisan kana sasaran. 2 kali cangkeng jeung beuteung lawanna teh keuna ku sabetan jeung rojokan bedogna. Tapi Mas Karso kalakah seuri. Hohohoho. Siana teh entong ngedangu nya. Saur ngurang ge tadi ngaon. Pan sapertos diwartosan, ngurangna teh keur ngaduhan Aji Batarana Karang. Janten moal mempan atuh dikadekna oge aki-aki 7 mulut. Hahaha. Ganeng sasetan. Cobaan ieu gahagan ku sia. Hiat. Ki Mirhasik geus teu metakeun di bedogna. Langsung wae metakeun kadua peureupeuna kenca katuhuna dina wangunan jurus gugur gunung. Sebrut atuh peureupna teh minikeun ngadius ngabang baraan. Anu mana maksudna teh rek ngahancat cukang irungna Mas Karso. Tapi Mas Karso nu memangna manehna teh miboga daya tahan nu lain jore-jore nyatana boga batu karang. Anger wae ari kateungeuleuh langsung ngembungeun. Ngagentak manehna mundur ku jalan narik suku katuhuna ka tukang dus. Pigulang leungeunna Ki Mirhasik teh ku manehna dikedet. Bareng jeung eta hiuk peureub katuhuna ngadius. Dina kecepetan anu lain takis-takiseun. Crot! Keuna pisan kana beungeutna Ki Mirhasik. Aduh, kurang ajar sia. Cenah kituna teh dulur. Bari laju manehna langsung ngagejrotkeun peureupna. Anu mana nyuruntul ti luhur dina jurus gugur gudungna teu beunang diampeuh deui keuna pisan kana sirahna Mas Karso. Duh, aduh tobat. Antukna masih kemas teh ngarasakeun kumaha tateungeulan anu ngaranna jurus gugur gunungna Ki Mirhasik. Kurang ngajar sia teh aki-aki. Dasar nyerang teh menika entok kinton-kinten. Bangsa teh. Cek Mas Karso. Badana ngajari jeug sababaraha lengkah ka tukang. Nya, sok sanajan manehna teh mibangga kakuatan ajian Batara Karang ge.
Ari keunana ku jurus gugur gunungna Kimir Hasik nu ngandung kahebatan jeung kakuatan luar jero. Tangtuna oge tingkatanna nu geus luhur teu burung we Mas Karso teh ngarasa nyeri. Sakitu ge untung sabab lamun segeuna kana awak jalma anu bolostrong mah bisa wae dipastikeun awakna anu kabeunangan teh bejad sapada harita. Kimir Hasik teu mere kasempetan kalawan dina wangunan gerak jeung jurus anu tadi keneh. Awakna geus ngabelesat deui. Anu mana harita teh ngirimkeun dua pereupna rek ngagedor kana careham Mas Karso. Tapi da Mas Karso ge atuh mah ngantep carehamna kudu jadi sasaran teungeulan lawanna bieu ge geus sakitu puguh nyerina. Kentak manehna ngareuneukeun awakna kagigir. Leungeun kencana sakilat newak leungeun Kimir Hasik anu keur nyelodor. Milepas kasatukangeun awakna alatan teu keuna kana sasaranana. Kep beunang pisan. Saterusna ditongtak disakaliguskeun. Bari dipapagut teungeulan kepang pereup katuhuna. Hiuk jebot. Waduh, gelos ya. Kimir Hasik ayeuna mah anu ngagoak bari jeung ngadangheuak sirahna ka tukang alatan gadona beunang ditimpug ku pereup lawanna. Sarua ieu ge sakitu ge untung Mas Karso teu ngagudakeun deui bedogna sabab tadi geus diasupkeun deui kana warangkana. Kimir Hasik mundur sababaraha lengkah ka tukang bari nyekelan gadona anu asa nyengsol. Lumayan garasana nepikeun ka ngajelengeng aduh kana ceulina. Jaba sirahna jadi lieur lungleng teu paruguh tatenyoan. Hahaha, kerasanya ayeuna mah kusiana. Dasar aki-aki hakaneun tetelo ye. Ku urang ayeuna bakal ditambihan deui nya. Pilih siana henteu warog. Kituna teh Mas Karso bari sakilat pereup teh ngadius. Anu mana pereup katuhu jeung kencana ngabelesur pasusul-susul ngarah kana beungeut Kimir Hasik anu harita masih keneh acan jejeg kuda-kudana. Orok aya. Sanajan jigah kitu kaayaanana, Kimir Hasik sadar kana pibahayaeun anu nyantong ka hareupeunana. Jleng. Kimir Hasik ngagajleng kagigir nyingkahan teungeulan Mas Karso. Suruntul leungeun Mas Karso nyuruntul ka hareupeun beungeutna. Jebrot jlebet. Kimir Hasik bisa keneh ngayakeun panarajang. Anu mana ieu teungeulan Mas Karso teh ditakis ngan ukur ngagiwar kalawan najongkeun sukuna kana leungeun jeung beungeut Mas Karso. Sanajan sakumaha jago jeung kuatna oge, tapi angere Mas Karso teh ngagerung oge sabab teungeulan Kimir Hasik harita teh lumayan oge ngagunakeun tanaga jero. Dulur baran atuh antuk nama Mas Karso teh jadi ngoloyong ka hareup badana teh leungit kasaimbangan. Solontot gubrak bae awak Mas Karso teh antuk nama tuluy ngagedebut nyungkruk. Beungeutna nyium batu koral jalan. Hakan sia tah ku sia koral ngeunah teh bangsat. Hiat. Sebut deh Kimir Hasik teh geus teu hayang mere kasempetan kanu jadi lawan. Pereupna anu ngahiung ngabangbaraan teh ngabelesur rek ngahancak kana punuk Mas Karso anu posisina keur nyungkuk nangkuban. Dulur barani, memang Mas Karso palebah dieu teu sadar yen aya angin anu rek ngahakan kana punukna. Pangpangna mah teungeulan nu kahiji tadi teh ya Kimir Hasik ngandung tanaga jelo setengah teu elik. Jadi aling-aling teh bisa nakis ngan jebro cekuk. Aduh, tobat walah. Mas Karso ayeuna mah dulur barani ngarasakeun ka nyeri. Laju teu lila manehna malikeun awakna. Maksudna mah rek ngajurung gunung hudang. Awakna teh kalakang gedebut deui wae. Kahancak ku teungeulan Kimir Hasik bieu anu ngagunakeun sarua tanaga sapinuhna. Haha, sok sia hudang maksat. Boro,
Hodang beng ku aing dibere kesempatan Jawa koek. Ceuk Kimir Hasik bari ngabadegah hareupeun Mas Karso anu keur humarurung nahan ka nyeri. Aduh, alah, kuniang Mas Karso teh maksakeun kuniang hudang. Tuluy nangtung lalaunan katempo beungeutna muringis nahan ka nyeri. Pok atuh nyarita ka Kimir Hasik di barung jeung ngarenghap ranjung. Aduh, siana teh bener-bener rek modern ngurang nya. Urangna entos sionon, sok maju deui lah. Ayo majus ya. Ceuk Mas Karso. Lelewana teh masih keneh gede cing cirining, manehna teh masih sanggupkeun keneh ngalawanan Kimir Hasik. Tetela geuning Mas Karso teh mibanda daya kakuatan awak anu katida hadena. Hahaha, hebat euy, masih keneh hudang geuning ya kawan ieu. Heueuh nya, ngan deuleu ieu ku aing di podaran ayeuna keneh. Dasar ieu manusia buntelan hitut Jawa koek. Teh awak we namru jiga kebo ngomong teu kaharti musingkeun pan si lain mah koek. Hahaha, mending ge podaran nya batan musingkeun ngadenge mah. Sot atuh Kimir Hasik teh ngalugas bedogna deui. Anu saterus teh langsung diheatkeun dek dibabadkeun kana beuheung Mas Karso anu harita teh tepati panceg kuda-kudana. Hiat modar sia blesat trang. Bedog Kimir Hasik benang dipapag ku bedogna si Darman jeung si Kemed. Anu tadi ukur lajo. Maranehna ngarasa hariwang kana kasalamatan Mas Karso anu katempona teh jiga-jiga nu moal mampu deui ngayonan serangan-serangan ti Kimir Hasik. Padahal Mas Karso teh ngahaja hayang nyaho we meureun ngagunakeun daya kakuatan ajian Batara Karang teh nu yakin cenah bedog musuh anu jiga kumaha ge moal neurakeun awakna. Tapi ku sabab harita aya si Darman manehna ukur ngarenghap ngumpulkeun tanaga sangkan bisa ngalawan di ka Kimir Hasik. Alus deuleu sugan dewek terek terus ngejar doge sia duaan teh. Sok sia maju ti luaran tah jeung si Jawa hakaneun judig sekalian. Kagok deuleu hiji-hiji mah. Kimir Hasik mureleng kanu duaan. Si Darman katu si Kemen teu nembal ngan bakat tut we. Anu saterusna maranehna ngahambatkeun we langsung masing-masing bedogna ngarah kana awak Kimir Hasik. Sawatara kitu Mas Karso anu harita geus cukup ngarasa ngaon ngumpulkeun tanagana kalawan ajeg dina tangtunganana. Sajongjongan mah teu maju deui ka lakang janteung we heula bari merhatikeun si Darman jeung si Kemed anu ngangsreg ngabubat babitkeun bedogna narajang ka Kimir Hasik. Tapi memang najan maranehna kasebut duaan oge ari pangarti jeung ilmu bela dirina mah duanana jauh pisan aya di sahandapeun Kimir Hasik. Da eta we karek sababaraha menit oge duanana teh langsung terus-terusan kasreg ku panarajang anu dilancarkeun ku Kimir Hasik. Nepikeun ka tongteng terangah teu bedog teh. Kabehanana beunang ditakisan malahan mah Kimir Hasik harita leuwih nyeret. Dina hiji kasempetan maranehna duaan anu mana si Darman jeung si Kemed teh geus teu bisa deui walakaya. Masing-masing awakna ngagedebut alatan beunang ku teungeulan Kimir Hasik anu harita sapinuhna ngagunakeun tanaga jero kalawan dibarengan kumetakeun di ajian gugur gunungna.
Atuh bogo meh bareng duana ngagoak. Aduh deh. Mireungeuh kitu. Mas Karso anu keur ngajanteng langsung luncat ka pakalangan deui bari ngahambatkeun bedogna. Kana leungeun Kimir Hasik anu keur ngabelah surek nganca dinu duaan anu dina kayan keur nangkarak bengkang. Hiuk trang jelebet. Waduh. Mas Karso nyinggang di apes. Nu maksudna rek nyerang teh ka kamarna sorangan anu ngagorowok. Sabab harita teh pigelang anu keur nyekel bedogna teh kal kabeunang ditimpuk ku teungeulana Kimir Hasik anu ngajadikeun bedog sorangan ngaseng tina panyekelna. Mas Karso anu miboga aji Batara Karang anu awakna kawilang waduk tapi harita menepikeun ka kokowowongan pisan atuh. Ye teh cing cirining ajian atawa teungeulan Kimir Hasik teh lain tahapna anu hanap-hanap. Estuning Kimir Hasik teh ngagunakeun tanaga jero sapinuhna. Dulur balani. Harita Kimir Hasik geus teu hayang deui mere kasampetan pikeun Mas Karso. Dina gerak anu cepet badan ngablesat nyampeuk kalawan duk jeleboet. Mas Karso harita beunang deui ku teungeulanana ieu Kimir Hasik. Sabab harita teh ngagunakeun bedog tapi manehna ngandelkeun kana teungeulan nu make elmu jero. Laju keur kitu si Darman jeung si Kemen anu geus harudang rek nyerang ka Kimir Hasik kitu kangeunana. Jiga nu aya panonane Kimir Hasik teh malik kaduana kalawan teungeulan kenca katuhu ngahakan kana gadona sewang-sewangan. Duk. Waduh, aduh. Dulur barani meh babarengan duana pating jarungkel. Atuh sararea dina masing-masing sungutna nyebrotkeun getih hideung lalambaran. Sabada masing-masing dadana beunang kahanca ku teungeulan gugur gunung jeung gadona anu duaan tina jurus anu pamungkas kalawan ngagunakeun tanaga jero sapinuhna. Antukna si Darman, si Kemen, katut si Mas Karso kabehanana humarurung nahan kanyeri teu bisa hojah deui. Hahaha. Kumayu sia. Dasar cacing-cacing jauh unggul. Ceuk Kimir Hasik. Kituna teh bade ngareret ka Ki Madhapi. Anu harita katempo ku manehna. Keur adu hareupan jeung Ki Jampang katut si Bohim. Teu ngalobakeun dimikir. Jeung Kimir Hasik luncat ka tengah-tengah pakalangan. Ngabarengan teungeulan katuhna nyemprung rek ngadagor kana gadona si Bohim anu harita keur nyoloyong badana sabada kahanca hulu angeunna. Tadi beunang kahakan ku teungeulan Ki Madhapi. Kuring agehan hiji Kang. Hiuk jebrot. Bareng jeung nyarita kituna teh ka Ki Madhapi perep manehanana geus teu bisa dihalangan deui langsung ngajebrot keuna pisan kana sasaran nyatana gado si Bohim. Waduh, aduh. Setan bangkar waras yang ngabongohan. Aduh. Si Bohim nu harita masih kene ngarasakeun hulu angeunna ditambah di gadona anu dihancak ku Kimir Hasik nya atuh bogoh we. Sasatna katurug katutu kanyerina ti ditu ti dieu. Sanajan memang manehna mibongga kakuatan nu cukup lumayan oge anu antuk nama padana teh rubuh dulur barani. Ngajababang nangkarak bengkang luhureun lemah bari napasna ngahegak. Mireungeuh kitu Kimir Hasik jiga nu hayang puas ngan sebrut wae pereupna ieu Kimir Hasik nu dieusi ku ajian gugur gunung anu katuhu nyalaber dina kacepatan nu luar biasa dek ngahanca beungeut si Bohim nu harita keur nangkarak bengkang. Sadar dina kaayaan kitu dulur barani dina tanaga anu nyesa si Bohim rikat manehna ngagorentelkeun awakna jebrot. Atuh teungeulan Kimir Hasik teh teu keuna kana sasaran tapi keuna kana taneuh nepikeun ka ambles samet siku-siku atuh leungeunna teh.
Tandanding tenggelan anu rohaka kacida. Teka bayangkeun kumaha lamun kena pisan kana beungeutna ieu si Bohim. Geus tangtu hancurna teh meureun dulur. Nya lamun keuna kana jelema biasa komo. Tapi kan si Bohim ge sarua miboga kakuatan. Ngan harita mah manehna ukur bisa sakali kituna teh sabab sukuna ieu Ki Mirhasik. Geus teu bisa diponah dicejekeun kana beungeutna. Duk aduh. Bareng jeung kitu teh sirahna teh keuna kana kain nu aya gigireunana. Langsung teu nyawara di si Bohim teh harita keneh kapiuhan. Dulur barani nu sati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia Ki Jampang Masih keneh bisa nahan serangan-serangan Ki Madhapi. Tapi lila kalila mah sarua we. Nasibna teh teu jauh beda jeung batur-baturna. Anu mana sababaraha kali tenggelan jeung tajonganna Ki Madhapi teh geus teu bisa deui dipondah. Kalawan make tanaga jero di barungan ku ngaluarkeun ajian anelanana anu ngajadikeun harita Ki Jampang terus-terusan kawalahan. Harita ge Ki Jampang karek muniang hudang saenggeus tadi iga burungna beunang kahanca ku tajongan Ki Madhapi. Sabenerna mah ari hati leutikna manehna tadi oge geus hayang mabur-mabur we da geus teu untupan neruskeun tarungna. Komo waktu kareret sareret batur-baturna teh kabehanana geus rarubuh. Beuki komo we pewat hatena teh. Tapi ngarasa geus kagok asong meureun. Harita teh tuluy we manehna teh ngalawan deui. Harita ge manehna nying hareup deui ka Madhapi. Kurang ajar ya. Aduh, ayo maju deus ya. Saudaran aing sakalian. Kurang ajar ting. Kitu teh bari masang kuda-kuda nyapu gue. Asa ditangtang meureun Ki Madhapi teh ngalobakeun caturungan. Sebrut wae Ki Madhapi teh nyerang ka manehna ku teunggelan anu make tanaga ajian jero sabinuhna. Atuh Ki Jampang harita dina kaayaan lungleng teh teu bisa kumaha. Dek ngagiwar saking cepet-cepetna teunggelan anu tujuanna dek ngahanca kana beungeut waktu harita kusabab manehna ngagiwar saeutik manak anu keunana teh lain beungeutna tapi dada palebah taktakna pisan nu keuna ku teunggelan Ki Madhapi. Waduh tobat. Harita keneh awakna ngacreng ngabebengkang lulur luhureun daneu. Kalawan sarua dina kaayaan nu geus teu sadar. Karasa sia bangsat. Teu sakumaha geuningan sia pangabecus teh. Hasik euy ka dieu euy, silaing. Ceuk Ki Madhapi ngagupayan ka Ki Mirhasik anu keur ngajanteng bari ngabagi reret kalawan lawana anu geus ngabebengkang. Saterusna manehna nyamperkeun ka Ki Madhapi. Alah, kumaha Kang? Itu ning nu eling keneh bawa ka dieu euy. Kahareupeun dewek. Ceuk Ki Madhapi bari nunjuk ka Mas Karso. Nu katempona harita teh keur diuk bari pupuringisan nyekelan pundukna. Sawatara batur-baturna nu lainna masih keneh ngajarongkeng bari humarurung anu ngarasakeun kenyeri malah anu lainna pisan masih keneh ngajejer teu inget di bumi alam. Kojengkang atuh Ki Mirhasik teh leumpang ngadeuketan Mas Karso.
Sanggeus aya di hareupeunna kerawak leungeun Kimir Hasik teh ngajambret kerah bajuna Mas Karaso. Bari dijungjungkeun bari pok nyarita. Kituna teh bari molotot. Nang gitu geus ya. Jawa koek. Hayu langtung. Pokna kituna teh bari nyurungkeun badan Mas Karso ka tukang. Atuh jug gubrag we Mas Karso teh kalakangan gobrag deui. Awakna ka tukang. Aduh, siana teh kumanya cenana urang teh dek dipiwarang nangtung, tapi nak kalaka disentrungkeun. Aduh. Cek Mas Karso. Bari maksakeun hudang deui. Bujurna karasa nyeri sabab ti teuneut kana batu. Sia teh nangtung buru goblok. Ayo, leumbang. Cek Kimir Hasik bari nyurungkeun di tonggong Mas Karso nu harita geus nangtung kalawan leumpang sasampoyongan. Srog Mas Karso geus aya di hareupeun Kimad Hapi. Bari jeung pupfuringisan manehna ngawani-wani tumanya ka Kimad Hapi. Ulahna dipayahan ngurang teh Akang, aduh. Urang teh hoyeungeun keneh hirup ieu teh. Pokna bari teu sirikna acong-acongan nyembah ka Kimad Hapi bakat ku ngarasa sieun meureun. Nah saha bari nage nu rek modaran ka sia heuh? Untungna deuleu modaran sia mah. Manusia pendek pesekeun jaga si laing mah euy dagingna ge moal payu dijual deuleu. Aing mah rek nanya ka sia, saha di antara baturan si laing basa kurang leuwih saminggu nu geus kalewat anu ngabadog ka lemur Cisangkan? Sok jawab. Cek Kimad Hapi panonna mureleng ka Mas Karso. Oh, urang nama henteu ngiringan ngabedog ka lemur eta mah. Sumpah henteu terang eta mah. Heuh saha cek aing oge aya lain si aing mah. Hayo ngomong baturan sia mun pastina ge. Oh nya. Eta mah mun telepat namina teh Akang Darga sareng rerencanganana. Opatan asana mah. Temal Mas Karso ngajelaskeun sakumaha anu ditanyakeun ku Kimad Hapi. Ayeuna keur di mana eta manusia anu ngaran si Darga teh? Hayo. Aya di tempatna si Jaweng. Terus anu tiluan deui saha eta? Apaan cek silaing tadi opatan? Hayo sebutkeun hiji-hijina. Kang Dargana ento aya di bumina cigana mah. Lain di bumi Mbah Jaweng nuju kilir kanu istri anom cigana mah. Ari nu tiluanna mun telepat mah si Ginta, si Gudin sareng si Doclo kitu tah. Anu saterang ngorang. Hade atuh ade kitu mah. Ayeuna anterkeun dewek ka markas si laing. Ka tempatna gegedug si laing nu katelah si Jaweng teh euy. Hayu indit. Cek Kimad Hapi bari ngenyang leungeun Mas Karso. Engke heula tukang engke heula. Itu kumaha nasibna babaturan urang. Cek Mas Karso bari nunjuk kaki jampang katut anu liana nu harita karek lalilir tina kapiuhanan. Antap kene eta mah kege bakal salager deui ayeuna mah hayu. Dewek anterkeun jeung si Akang yeuh ka tempat gegedug si laing. Cek Kimir Hasik ngilu nemrong. Bener burukeun. Dan teu aya di bumina si Abah Jawengna oge deui. Har. Nah ka mana kitu? Make jeung eueuh digogobrogna. Awas mun teu ngabohong sia. Wani ngabohong ka aing dipeunjit sia ku aing ayeuna ge keneh heuh. Cek Kimad Hapi nying sieuna. Nyaan urangna teu bohong. Urang mah tara ngebohong ka kapeungan. Maksudnya kieu urangna teh tara ngebohong kitu. Mbah Jawengna teh geus 3 poe ento aya di gogobrogna nuju nyabak ka wargina panginten mun telepat mah ke Banten. Mana ka Banten? Teu bener sia mah nyarita teh. Obong urang Jawa sia mah ngomong teh ka mana meuni. Ngaruksak undak-unduk basa Sunda sia teh leuh. Lain gogobrog atuh bumina. Sakapung lamun sakapung kasar ya mah lah. Aduh kumaha ieu? Di mana cenah euy? Cek Kimad Hapi bari ngaleret ka Kimir Hasik. Nya cek kuring mah Kang. Pokona mah dek kitu urang ka tempatna we lah. Saanu nyaho pas urang nepi ka ditu ka tempatna. Si Jaweng teh geus aya. Dulur barani sadayana.
Anu antukna atuh Kimad Hapi jeung Kimir Hasik teh arinit di tempat eta. Bari ngagiringkeun Mas Karso ngajugjug ka tempatna Bah Jaweng. Sawatara eta si Bohim jeung Ki Jampang katut si Kemet oge si Darman maranehna masih kene dariuk bari ngarasakeun kanyeri. Teu kacatur lilana di jalan. Harita Kimad Hapi jeung Kimir Hasik geus narepi ka tempatna Bah Jaweng anu disebut Pasir Hunyur teh. Kasampak di imah Bah Jaweng teh geus aya 3 urang nu nyatana si Kudin, si Kinta jeung si Doclo. Sakumaha katerangan ti Mas Karso tadi Bah Jaweng teh memang eueuh di imahna. Bener we keur eueuh Bah Jaweng teh. Harita sanyana Bah Jaweng teh keur aya di wewengkon Banten nepungan sobatna. Kitu nurutkeun katerangan anu katampa ti si Kinta basa ditanya ku Kimad Hapi. Atuh bos si Kinta pon kitu di si Kudin oge si Doclo marena teu bisa ngayakeun tindakan naon ka Kimad Hapi jeung Kimir Hasik teh. Ku ngadenge yen si Bohim geus teu bisa walakaya ge. Komo manehanana, komo ieu di Mas Karso sasatan jiga nu sieuneun jeung talukuk Kimad Hapi katut Kimir Hasik teh. Eleuh dulur, teu karaos waktosna kabujeng Seep. Cag atuh carios dongeng Sunda. Dina jejer carios si Gobang karyana Asep Gun urang cekapkeun ka dieu heula. Kang Yus ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan hapunten tina samodaya kalepatan. Unur kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peramios.